Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Kasya kabehna, ieu lain lawanan enteng-enteng. Aluk magera beberes we tuga meladu. Sakedeung deui oge subuh. Jeung geura marulang teh heula, engke kuring nyusul. Sanggeus ngahurun ieu mangkeluk anu carutak ieu. Ngajago ka ieu lemur. Kitu ceuk Demang Ahdi, paparentah kabalad jeung ka anak buahna. Ngadenge kitu Birong Seuri jiga anu bunga pisan, pok nyarita. Beda gadari ngalawan sasikis ya. Jiga nu eueuh wani sia ngalawan aing gagabah sia teh ngabaca teh gagabah kumaha mun sia pangheulana ngajolopong tah ku aing dikirimkeun ka neraka tah sakalian. Sebrut nyerang ka Demang Ahdi ku jurus-jurus ulin bedogna seserepetan ku gurilapan siet nempo serangan bedog kitu Demang Ahdi mundur dua lengkah bari jeung ngagusur geserkeun awakna ka kenca jeung ka katuhu. Lep-leplos, kilekplos. Anu balukarna serangan Birong teh ngeplos dikeun kana sasaran. Nampo gerakan-gerakan Demang Ahdi kitu Sarkoni sakaligus ngahembatkeun bedogna. Anu diala teh tonggong Demang Ahdi. Serepet hiuk-hiuk bret-bret. Baju Demang Ahdi teh kabeunangan ku serangan Sarkoni. Ampir-ampiran we nembus keuna kana kulitna. Lamun teh kaburu ngadengdekeun awakna mah. Geus hiji kapastian tonggong Demang Ahdi gudawang keuna ku kadekan bedog Sarkoni. Nampo lolongkrang kosong, Birong sakaligus nyerang deui ka Demang Ahdi ku jurus-jurus anu leuwih gancang batan tadi. Celang awak Birong tengah jaul ka luhur bari nejehkeun ramo-ramo sukuna. Curalit, awak Birong tengah juralit sababaraha kali bari kaayaan bedog nyampai dina tak-tak Birong. Sameme suku Birong napakeun lemah. Hiuk aya sora bangbaraan. Eta bedog teh balas ku tarik-tarikna diheumatkeun kana awak Demang Ahdi. Kop, tada sia serangan aing yeuh. Rasakeun bedog aing. Jalma penekel. Nempo lawana kitu Demang Ahdi leuwih waspada. Reketek urat-urat anu aya dina awak Demang Ahdi teh disada akibat ngumpulkeun kakuatan tenaga batin. Barang jeung datangna serangan ti Birong. Kurilap. Bedog Birong teh kasinaran ku cahya damar patroma. Anu cik rarasaan Birong mah Demang Ahdi teh malau. Serepet hiuk. Bedog teh dikadekeun kana awak Demang Ahdi. Ngan orokaya Demang Ahdi geus iatna. Kana naon anu bakal tumiba. Demang Ahdi teh ieu mundur sumawona nyingkahan kana eta panaraja. Harita jiga nu hayang nyoba kana kakuatan eta bedog anu dicekel ku Birong. Baju Demang Ahdi teh kadenge soe. Belentrang burinyai. Eta bedog teh lir ngadek wajah. Jelas pisan ku Birong jeung Sarkoni katempo. Sanggeus napakeun sukuna kena lemah. Karasa ku Birong aya nu baseuh dina sela-sela bibirna. Terus undur-unduran. Awak Birong mundur dua lengkah leungeun kenca nyusut anu ngalai maseuhan dina sela-sela bibirna. Bareng jeung datangna bedog kana awak Ahdi, Sarkoni sakedapan mangaja janteng nempo kejadian sarupa kitu. Anu tadina Sarkoni arek nyusul tepus ku serangan bedogna. Rengkok, Sarkoni ngarengkok, bari jeung ngagerentes dina hatena. Wedan, jalma lotik-lotik baru kawasena lumayan ngogenya. Wah, ngaing salah besar ya ngalias gede. Sugan ngaing
Di lemur teh moal panggih jeung jelema anu gede wedukna tah samodel kieu. Waduh, bedog si Birong nepikeun ke ngaburinya tah kawas ngadek batu. Wedan jelema. Nempo Sarkoni ngajajanteng Birong ngagorowo ka Sarkoni. One, nah saya tegal ngajadog wae. Bulukeun serang. Ngadenge Birong nyentak itu Sarkoni. Sakolepat ngigaskeun bedogna. Rasakeun siaha, jelema leutik. Nganu ngebogaan penekel ya. Bedog aing arek meragatkeun nyawa sia. Jelong. Sarkoni teh luncat eta bedog. Dibubat babit kana awak Demang Ahdi. Hiuk, serepet gurilap, jeleng. Awak Sarkoni luncatan ka sisi kagigir. Anu maksudna mah nyerang ka Demang Ahdi. Jaul kaluhur. Bari jeung ngahumbat habit bedogna. Nampo kalakuan Sarkoni kitu sakilat Demang Ahdi celeng kaluhur nuturkeun awak Sarkoni. Kep dua leungeun Demang Ahdi teh newak mumuncangan Sarkoni. Anu keur ngajaul kaluhur sakaligus ku Demang Ahdi teh eta sukuna dipurilitkeun dina jurus lutung muntang. Anu balukarna awak Sarkoni murilit leungit kasaimbangan. Bedog anu dicekel ku Sarkoni pluk murag ampir-ampiran meh keuna kanu araya di dinya. Sanggeus dipurilitkeun terus dibetot dibawa ka handap ku Demang Ahdi. Atuh geus kitu mah Sarkoni terus dibebeutkeun. Hiuk seak jebet gledag keuna pisan kana tihang balandongan. Goak Sarkoni teh ngagoak. Waduh ngaing hangap penekel ku jelema leutik ngaing. Waduh reboh ngaing eleh ya. Waduh jelema leutik. Kitu ceuk Sarkoni bari kurinyal hudang deui. Terus memener awakna tilila kadenge rekdak reketek awak Sarkoni teh disarada. Nampo kuda-kuda Sarkoni kitu. Birong sarua masangkeun kuda-kudana. Suku Kenca jeung suku Katuhu ngajajar rada dijegangkeun. Posisi awak setengah nangtung. Leungeun duanana ditapelkeun dina cangking, bari jeung posisi duanana disikukeun jeung dikepeulkeun. Ari Demang Ahdi nampo kuda-kuda kitu surti yen eta garong teh bakal ngagunakeun tenaga lapisan anu lain lumayan. Pok ngagerentes dina hatena. Waduh, ulah di dieu ieu mah ieu. Kudu dipancing dibawa keluar ku aing. Ulah aya dina jero rohangan balandongan. Kumaha lamun aing nyingcet terus jalma-jalma anu araya di dieu teh kakeunaan. Wah, bisa-bisa kalah ngabalukarkeun musibah kanu sejen ieu mah ieu. Kitu ceuk Demang Ahdi. Sabot Demang Ahdi ngahulang, pok Sarkoni teh nyarita. Bari disambung ku Birong anu sesenghor samemeh ngalakukeun jurus pamungkasna. Rasakeun sia, jelema leutik. Rasakeun ieu. Pernekel. Tada serangan aing. Sia geus wani-wani ngahalangan kana pamaksudan aing. Rasakeun. Sabot Sarkoni arek pisan metakeun leungeun ka hareup. Maksudna mah arek ngagunakeun tenaga lapisan, pok Demang Ahdi teh nyarita. Kek. Mas Ireng, lamun sia heueuh hayang gelut jeung aing sok tuturkeun aing. Sakolepat Demang Ahdi ngagajel ngaluncatan anu araya di dinya. Celeng jurali. Sanggeus aya di luareun balandongan, Birong ngagorowok tarik pisan. Manusia keur patekel teh sia. Moal teu disusul ku aing mah. Dasar jelema leutik ngedan. Kitu cenah ceuk Birong jeung Sarkoni hohoak. Terus nuturkeun ka Demang Ahdi. Mas Ireng, dagang apu di dinya teh. Datang poe eueuh nu ngaku. Sok lah tuturkeun aing. Setan ngalas ngledek ka aing sia. Nyebut belik poe ngeueuh nu ngaku gegabah teuing sia. Aing mah pogo di aku geus rarea. Unggal balik ogenan. Kurang ajar. Atuh dah heueuh. Da sia mah tas ngagarong. Geus pasti. Jawa kowek dagang apu balik poek teh di aku.
Sok sia jelema leutik mata ngomong bae sia. Ngahina Kang Aing, dagang apu sia. Dipodaran ku aing mah. Cik Sarkoni bari nyarita kitu nate. Celeng juralit ngaluncatan anu raya di dinya. Sarkoni ingat kana bedog anu tadi murag, basa dipulilitkeun ku Demang Ahdi. Barang keur kitu, Birong nyarita ka Sarkoni. Koni Sar, keur neangan naon sia teh ha? Geus eueuh bikang wajib ieu mah, baralik tinggal jalu bungkul. Bari merhatikeun ka sabeureun eta tempat, can pati paham naon anu keur dilakukeun ku Sarkoni. Terus nurutan ngaliekan ka sabeureun eta tempat. Ngadenge Birong nanya kitu Sarkoni molotot bari jeung nyarita. Ngari sia rong. Pakara ngaing mendek, pedong ngaing ngawah ngalias leungit. Ngaing teh kudu nyieun deui teh ka toko besi mah, bangga deuleu. Haha, lain toko besi dasar bodoh sia mah. Pandai, lain ka toko besi. Tang eta, dasar sia mah mandai pisan rong. Tak kuning ka tenjot tah. Sanggeus ngarasa kapangikap ku Sarkoni teh dicokot. Kurilap serepet. Bedog teh diasupkeun kana sarangkana anu nyolegreng dina cangkeng Sarkoni. Celeng juralit celeng. Awak Birong jeung Sarkoni teh sakolepat geus eueuh di tempat eta. Nyusul Demang Ahdi anu geus ti heula. Ngarasa geus lumayan jauh, reg Demang Ahdi teh ngarandeg. Bareng deui jeung ngarandegna Birong jeung Sarkoni. Celeng clek. Harita geus aya di hareupeun Demang Ahdi. Pok Demang Ahdi teh nyarita. Sok bangsat, garong edan. Tadi dieu urang ijeun patunggalan jeung aing. Sia wani-wani ngaranjah lemur ieu. Bisi sia hayang apal, saha aing tah. Anu ngaran Demang Ahdi, Jawara legok Jawa deuleu. Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu Birong sering ngagagak, pok nyarita. Sarkoni, aya bala di sia tah sarua ti Jawa. Ngadenge Birong nyarita kitu Sarkoni melong ka Birong pok nyarita. Rong, ngulah seruana sia. Montong nyarita kitu Rong. Anu penting mah ngaing sok datang mau poek rong kitu tah. Keur kitu harita teh Demang Ahdi nyentak ka Birong jeung ka Sarkoni. Sia kala kaloba bacot geuningan. Sok dar ulah kala kaloba bacot sia. Namarukan aing rek sieun ku sia. Bulukeun lamun bener-bener sia yang gelut. Lamun moal aing rek balik deui. Dasar garong boloho sia teh. Biasana kana bikang wungkul. Waduh, ieu jelema pendek besekal teh ngalias penekel, ngalias badag kagigir. Ngahina sia kurang ajar ka aing. Dasar sia mah kurang jangkung. Mangga Sarkoni, montong diladenan wae atuh. Sabot keur loba nyarita kitu, kadenge hawar-hawar hayam kongkorongo. Ciri wanci sakedeung deui kaganti ku beurang. Pok Birong teh nyarita. Tah, kajebir ku jebir sia Koni. Bisi kaberangan manten euy. Ngadenge Birong nyarita kitu, Demang Ahdi beuki mapanas ka Sarkoni jeung ka Birong. Bari jeung taki-taki bisi aya serangan lawan ngadadak. Pok Demang Ahdi teh nyarita. Bener we dasar garong kaberangan sia. Sieun nya sia ku cahaya panon poe. Oh, geus ku aing di ngaranan atuh sia teh garong kaberangan. Dina lakona sieun ku cahaya panon poe sia teh. Pudig-dig nafsu Birong jeung Sarkoni teh. Sakilat set duana masang kuda-kuda. Ari Demang Ahdi geus surti kana naon anu dilakukeun ku garong duaan. Sabot arek ngagunakeun tenaga lapisanana. Sakilat Demang Ahdi ngajaulkeun awakna. Celang jaul curalit. Jujuralitan di awang-awang maksud Demang Ahdi. Sangkan Birong jeung Sarkoni teh ngerahkeun kakuatanana dikaluhurkeun. Nya bener we harita teh. Sakilat tina dampa leungeun Sarkoni kitu di Birong, aya anu nyerubuk tarik pisan, dibarengan ku cahya koneng semu beureum, nuju kana awak Demang Ahdi. Wush, war, purinyai, paledug. Aya nu ngaburinyai dibarengan ku haseup hideung. Paaduna dua kekuatan anu sakitu rongkahna. Lamun seugena kana awak Demang Ahdi, teuing kumaha balukarna, mantak tutung jeung renghek jiga nama. Tapi sakolepat, awak Demang Ahdi ngajaul beuki luhur wae, hampir 3 tembong kahalangan ku halimun anu nutupan wewengkon eta.
Harita kabeneran wanci teh bener geus nyedek ka Janari. Sasatuan leuweung geus mimiti di sarada. Gaur-gaur kadenge sora mau. Di tema deui jeung babaungna sora anjing leuweung. Sakapeung hawar-hawar kadenge hayam kongkorongo. Birong jeung Sarkoni silih pelong harita teh. Jiga-jiga nu mere isyarat. Trila cungungung, sora babaung ngelawung mantak ting puringkak bulu-pulu. Beres babaung kadenge sora nu ngaguruh tarik pisan. Datangna di tengah-tengah leuweung. Kadenge ku Demang Ahdi pating dorok-dok tangkal kai. Dituturkeun ku seahna sora hujan. Anu gede pisan jiga nu dicicikeun ti langit. Demang Ahdi ngarasakeun kana eta keanehan anu keur kaalaman harita. Pok ngagerentes dina hatena. Aing pernah ngadenge aya hiji carita. Cenah aya salah hiji garong lamun eleh gelut teh sok ngaluarkeun kakuatan batinna pikeun kabur. Oh, ieu jiga nama ieu. Bareng jeung kajadian kitu, Demang Ahdi teu malire kana kajadian harita sakolepat. Demang Ahdi ngagunakeun hiji kakuatan anu geus disalurkeun kana sukuna. Sakilat najong kanu keur babau. Birong jeung Sarkoni teu sadar kana eta kajadian anu bakal diserang ku Demang Ahdi. Curalit. Demang Ahdi samemeh napak kana taneuh ngahiukeun paneungeulna. Cebrot. Tongong Birong jeung dada Sarkoni teh kabeunangan ku tajongan Demang Ahdi. Goak. Birong jeung Sarkoni teh ngagoak. Kurang ajar ya. Wah, aduh, kelos ya, burung kurang ajar. Geus kitu, celeng belas. Sarkoni jeung Birong ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus Sarkoni jeung Birong eueuh ti eta patempatan, pok Demang Ahdi teh ngagerentes dina hatena. Dasar garong gelo, samarukna aing reka tipu, kitu we kalakuanana teh. Kanyataan ku aing kasaksian kaya kieu mah. Sanggeus ngarasa dua garong teh eueuh. Jep, sora anu seah angin jeung ngaguruhna cai hujan teh. Anu siga dikucurkeun ti langit, ngaleungit sapada harita. Bareng jeung ngaleungitna, Birong jeung Sarkoni brai peuting kaganti ku beurang. Reangna manuk-manuk di sarada, ting kaleper ngudag-ngudag baturna. Dibarengan ku muragna ibun anu katebak ku jangjang manuk anu keur silih udah. Ari Demang Ahdi teu waka-waka ninggalkeun eta tempat. Kebeneran pisan aya tangkal kai runtuh gek diuk heula teu dilapok nyarita. Alhamdulillah Gusti, parantos nang tayungan ka diri abdi. Kitu cek Demang Ahdi. Sabot keur ngahulang kitu ti kajauhan aya sora anu gogorowokan. Korejat Demang Ahdi teh ngorejat. Jung nangtung sakolepat lir kilat. Celeng Demang Ahdi teh geus nangtung deui teu jauh ti nu gogorowokan. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun kaayaan di Balandongan. Tisaprakna Demang Ahdi, galungan jeung dua garong anu tuluy incah ting kamaleosna. Harita tua kampung jeung sararea anu aya di dinya pada riweuh ngabereskeun naon rupa anu amaraya pabalatak di dinya. Anu satuluyna tua kampung teh ngadeuketan ka hiji jalma anu lulumpatan nyampeurkeun ka Balandongan. Terus sanggeus ditaramaan ku sararea, eta jalma teh beuki sadar. Tuluy ditanya ku tua kampung. Sing horeng eta teh salah sahiji warga lemur jajawai anu manehanana dirogahala ku dua garong anu maksudna eta garong arek maling ingon-ingona tapi kanyahoan ku nu bogana nya terus disiksa antukna menta tulung lumpat ka balai desa. Mama, kuring terek nanya, kumaha pangna kajadian nepikeun ka mamangkeun aku tatu? Saha anu ngarogahalana? Pek, jelaskeun ka kuring. Kitu cek tua kampung, bari melong ka hiji jalma anu tadi lumpat ka Balandongan teh.
Pok eta jalma teh anu ngaranna Mang Kurdi nyarita. Aduh, abdi teh hampir-hampiran bogoh patua cilaka 12. Ingon-ingon abdi terek aya anu ngagarong mung kagaruakeun ku abdi teras we ku abdi teh dioncoran ari breh teh aya 2 urang rek nungtun doma abdi nya ku abdi teh dipalengpeng di baledog. Nah ada eta mah kalaka ngalugas bedog bari jeung manehna teh ngajak lut ka abdi nya abdi teh ngalawan we sate ka polah tapi antukna abdi teh kadese dugikeun ka ieu bancunur tah didagor kana tangkal kai abdi teh da digeledagkeun ku manehanana dugikeun ka ngucurna we tah ku getih ngan untungna abdi teh lumpat ka dieu upami teu lumpat mah duka kumaha teh nyawa abdi teh panginten dicaracag ku si garong gelo teh tah. Kitu ceuk Mang Kurdi nyaritakeun kayanana. Ari tua kampung ngadenge kitu ngahulang tuluy nyarita deui. Waduh, tetela lemur urang teh geus teu aman kaya kieu mah. Bener-bener eta garong teh lain ngan sakadar arek nyokot ingon-ingon, tapi sakalian meureun dina kanyahoanana nyokot kana pati anu bogana. Keun ari kitu mah daguan we Demang Ahdi kumaha tah caritana anu ayeuna teuing ka mana tah boa tinggalungan jeung eta garong. Kitu ceuk tua kampung harita teh. Nya satuluyna mah tua kampung teh marentahkeun pikeun baras beres kayan di dinya supaya dibenahkeun kurut acara tadi. Satuluyna mah jalma nu araya di dinya keneh teh nurut kana parentahna tua kampung. Koresi nu pabalatak diberesan. Malah mah gamelan ogenan harita teh geus diberesan. Anu sawareh geus digotongan ka imahna Demang Ahdi. Ari mah eyet harita teh jeung Oci tua kampung marentahkeun ka hansip nu aya di dinya pikeun ngajajabkeun ka imahna sabab lamun cicing di dinya bisi aya kejadian anu teu dipihar. Sabot tua kampung keur ngamanoran anu bale beres di bale desa. Harita rentang-rentang aya 2 jalma datang bari jeung mayang hiji jelema. Gebeg tua kampung tereuwas bari pok nyarita. Saha eta? Sakabeh jalma nu araya di dinya kabeh ting polohok merlong kanu kakara datang. Ana breh teh si horeng Mang Gepeng jeung Oman bari jeung mayang Abah Ohim. Ai geuning Mang Gepeng tah jeung maneh Oman kunaon ieu Abah Ohim teh kunaon? Kitu cenah ceuk tua kampung nanya bangun heran ka Mang Gepeng. Samemeh Mang Gepeng ngajawab nyusut kesang heula dina tarangna. Teu dilapok nyarita. Aduh, apunten eta patua abdi teh sanes kunaon nama teh abdi menakan jalmi tah anu ngajuringkang teras we diudag ku abdi teh tapi teu kapenak duka teuing ka mana tah ngilesna saparantosna kitu abdi teh nguping anu ngagorowo pas dibujeng ku abdi kasampak teh Bah Oman ngajurah roh di buruan imah batur tah teras we dicana ka dieu kitu tah patua dupi di dieu geuning tos lekasan ieu teh nah aya naon anu kajantenan. Kitu ceuk Mang Gepeng ngajelaskeun lalakonna bari jeung tumanya ka tua kampung. Oh kitu boa-boa atuh ye si Abah Ohim ogenan kena kamusibahan ku si garong gelo teh tah tamaan sina sadar ke urang ditanya. Kitu cenah harita teh ceuk tua kampung marentah ka Mang Gepeng oge ka Oman jeung anu araya di dinya supaya merenahkeun Abah Ohim anu keur kapaehan. Lila-lila Abah Ohim teh ngulisi sanggeus reureus sakedeung Abah Ohim ngulisi harita teh brai beunta manehanana rungah ringe sabab di dinya bet loba jalma. Pok tua kampung teh nyarita. Tageuning si Abah geus sadar. Abah, kumaha geus sadar? Kitu cenah ceuk tua kampung nyarita ka Abah Ohim.
Ari Abah Ohim can ngajawab manehanana anggur palahak polohok kayan didinya. Aduh, pasian we cai herang atuh. Supados rada dah. Kitu cenah cek Mang Gepeng. Nya teu dilatih anu hidang pangnyokotkeun sai dina gelas song diasongkeun ka Mang Gepeng. Geus kitu ku Mang Gepeng teh dibikeun ka Abah Ohim. Abah, ya, Abah sadar. Ya inum cai ya. Kitu cek Mang Gepeng. Ari Abah Ohim ngan ukur ngareret harita teh teu dilacek nyekel kana gelas. Terus diinum mani ngalaklek bangun hanaang pisan. Geus rada lalar meusan pok Bah Ohim teh nyarita. Allah, Abah di mana ieu teh? Di alam akhirat apa di alam dunia kene Abah teh? Kitu cenah cek Abah Ohim bari jeung melong ka tua kampung. Pok tua kampung teh nyarita. Abah masih kene aya di alam pawenangan alam dunia. Abah teh kunaon atuh nepikeun ka kieu? Diroga halaku garong atau lain. Kitu cenah cek tua kampung. Bangun anu penasaran bari jeung melong ka Abah Ohim. Abah mah teu apal. Da jol-jol Abah teh aya nu ngeurat tuluy we tidung sok. Abah teh nya teu sadar. Teuing ku garong, teuing ku manusia, teuing ku maha Abah mah. Kitu cenah cek Abah Ohim. Teu puguh jawabanana. Nyakeun bae atuh Abah. Ari Abah teu inget mah naon anu geus kajadian. Anu penting Abah mah ayeuna bisa salamet. Kalayan geus ditulungan ku Mang Gepeng jeung ku Jang Oman. Sabenerna mah bi teh kajadian Abah di dieu teh. Oge Mang Gepeng, ari kajadianana teh kieu ieu. Cek tua kampung tanpa ditanya ku Mang Gepeng jeung ku Oman. Barabat nyaritakeun kajadian anu tumiba keur acara hiburan. Nepikeun ka ayeuna Demang Ahdi can mulang deui teuing galungan di mana. Ari Mang Gepeng jeung Oman harita teh unggut-unggutan. Manehna ngabenerkeun kanu jojorelatan datang ka garduh ronda. Satuluyna ngiles terus ku manehna diaruda. Sabot keur kitu kurunyung Demang Ahdi teh datang bari jeung huruh haneho kawasna teh ngarasa capek. Tageuni Ki Demang datang. Nuhun ari salamet mah. Kuring teh ngarasa hariwang jeung anu aya di dieu teh mang melangkeun bisi Ki Demang kumaha onam. Kitu cenah harita teh tua kampung nyarita ka Demang Ahdi. Ari Demang Ahdi tuluy ngoroyong kana kursi gek diuk salsenaker. Alah, alhamdulillah patua. Urang sadaya teh masih kena ditang tayungan. Sok sanajan kaayanana jadi riweuh. Tapi eta teh keur ningkatkeun kawaspadaan urang pikeun satuluyna. Tetela geuning. Di lemur urang teh geus karanjah ku hiji komplotan karaman garong gerot. Tadi ge kuring teh ampir-ampiran teu bisa ngayonan ka maranehanana. Tah leuwih jelasna kieu lalakonana. Cik Demang Ahdi nyaritakeun kajadian-kajadian tibasa manehanana luncat di balandongan anu maksudna mah keur nyalametkeun warga anu aya keneh di dinya. Tuluy galungan jeung 2 garong tea.